16, 17. Hah? Kamari nomor mana keluar mid? Kemarin nomor non togel. Oh, Kamu togel 0044. Aing masang 0055. Meleset 2 angka rek aya terjadi anjing. gelo sih mikiran togel wae. Dia mah wae teu kena mah. Ieu kena mah beunghar goblok. Lembur teberang teputing sepi bener dek nyangan batu ronda gimana rareste aya nu ronda si Hansip budeg mantap nyambung ngobrol ge emosi doang nu aya jelema gelo lamun lain gelo ku yang ditorok eta udah ge capek doang di magelo Ieu baterai teh burung-burung ya. Burung tah. Ieu ku sepi sunyi kieu nya ieu. Mana ieu? Rakyat teh kamana-mana. Aman meureun ah. Opat 15 kali 5 4 angka lamun nama gitu ai. Jurik. Kamari si tukang togel. Teng da ieu serap amat lampu asup jem. Sayang deui sampaian sa sih yuk. Hadeuna terpotong alhamdulillah. Kunaon sih budak? Kunaon naon di dinya? Kemana? Jurik ketakut. Tapi kalangkangan apa? Mid. Kan cek goblok sih. Celana aing geus cap aing jurat aing nanya sih ku galak-galak teuing sih sia. Kudu aing jurig. San ngabubrik sia sih sia. Aing teh sos eta. Astagfirullahaladzim, poho aing teh. Kunaha? Irungna budak. Cange mana ge? Ngomong-ngomong, minta nomor kalian juga gitu nya. Boleh Sip. ta. Hayang udud, Bung. Sanu budug. Hayang udud, Bung. Udud. Oh, siap udud. Aing minta nomor 4 angka. 4 angka minta nomor tulis. Minta nomor togel. Kelaman kenapa yang dibelikan sih di ubaran jeli saya becager bukan rumah sakit. Atuh di dimas anu ngadagang. Toge, puting-puting kieu sia. Mun dage ku aing beulikeun ka pasar. Semua beres, Bang. Aduh. Goblok. kamarana sih ya Mid. Kebeneran ya. Siapa tahu manjur. Nomor 4 angka baraha tulis. emang aing nyokot panci minta nomor 4 angka Minta nomor sih hayang udud bung ke koing bere udud saslop lamun tembus mah. Si manjur saja aina penting. ilah ilah ulah sok masangan togel besing gelo tuh kos 5 gelo tadi Atuh teh mah gelo mah gara-gara teu tembus. Lamun tembus mah gelo ieu enak tuliskeun nomor 4 angka. Lamun tembus kabeh isukan urang jalan-jalan ke Ancol. iya Heeh, budak Benernya. 4 angka. Ayo. Tuliskeun. kalau menolak tuh Ke Ancol kowe ngecek muter-muter Jakarta sih nepi ka mabok. kancol Nah, nomor anu gitu. opat Ada tuh tulis satu buru. 4 angka apa opat nomorna 4 angka. ya Kali goceng kan lumayan ka beuli teh kan meuli otak sih ge. Tah. Oke, 4. Sudah dapat angka 000 kan. Kumaha ceritana? apaan sih minta nage nomorna opat mas penting mah Lima buru bisa mah manjur. Yang geusnya 00 kayak koncak deh. Habis satu kayak gitu mah. Aing rek neangan nomor deui. Kowe beli kerja udah kabungkus nuhun ah. goblok ngilu tuturkeun ku aing di kamarana Aku kali 2000 ka, Cok. segala yang deh iya yang listrik teh gila Wih. Gelo dasar. Tah, Mid. Aduh, kos kieu mah pasti manjur, Mid. Aing teh yakin minta nomor ka Cimako kieu mah. Coba ada lah. Cuma kurang Kos kieu mah hidang manjur kos kieu mah sia. manjur di gelo kitu ge pemikiran segala minta nomor kemana nah. Beruntung tapi nu gelo mah. Beda. Mang, nomor 4 angka baraha. Minta nomor malah enggak ada goblok. Top. Minta nomor 4 angka baraha.
Tadi itu sih, tadi mana merah nomor, merah kode, kosan merah isyarat. Gede, kabar. Papa pupu. Arek kamarana sih ya. Gede. Tangkalan. Bener. Tangkalan keramat. Merah kode. Tangkalan keramat. Cana naon ge geus garelo tuh. Gede. Tuh. 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 Mau salah deh pokoknya mah. Ayo gede dibongkar. Ih, ringgakeun aing ngilu terus pokona mah. Nih lo kan ayo wah. Geus ayo. Mit. Tah, iya mit dia. Tangkalan keramat teh. Enggak bener tadi sebagai lo tuh ya. Orang Manusia. Ieu teh tangkalan dikumakeun. Saya nyawa aja saya. wah, bisa mun hanyaho. Tadi lah mun oga gantong, aing rek ngimpo, nyaho teh ngimpo. Oh, terek ngimpo. Heeh, dulu ngimpo. Ayo tuh lah, ngimpo malah. Kan cina mah mun ke tempat kos kieu urang kudu sopan ya. Sopan teuing ujul mah naon sopan teuing lah. Ini mah kumaha carana urang kudu menang nomor teh dia ya. Heuh nya. Ya. Masih aya syarat persyaratanna. Aya. Syaratna kumaha kung ya? Nyaho teh cek syaratna, lebih pilun doang sia. Uang ngimpo wae bisi ngajurigan. Teh ilah karena jurig, justru Aya. aing ngabe jurig apa bisa dibere nomor ku jurig. Nih, kumaha mun urang ngilukeun cara jelema gelo tadi. Kata-kata teh ya. Bang. Bang. Apanya? Cana naon ge geus katuraran edan sia goblok. Gila terus ya. Bang. Enak tuh. Aing nuturkeun sia ieu. Hah? Heeh sih hang duit, Bung. Pembeli rokok Samsu sabungkus. Tapi cenah husunya. Tong heureuy wae sia. Kumaha tah? Ngilukeun. Buru kabaris. Leungeun lagi nya. Ya, kumaha? Iya, leungeun ieu. Ya. Bang. Aduh, bang. Menang togel teh euy budak ya. Goblok. Tapi pangkalan aja lo gua sih. Bare. Mana nomorna? Respon pisan pangkalan teh. Arek mau ngarimpot itu. Bang. Urang diuk meureun. Tanya. Ya. Tangguannya lah apa? Diuk. Ganti diuk. Tah. Urang kudu tenang ya, kudu tungkul ya. Tungkul. Urang wiri duwe nya. Sugane orang kudu husunya. Sugane husu mah merah respon. Respon nomor. Jadi kesana orang tuh songong teh ngatangkalan teh. Enak tuh buru-buru lah. Puntennya banyak. Punten ya. Bah. Arek minta nomor jeung ayeuna peuting, Bah. Ayeuna we minta 4 angka, ulah bating 4 angka kali jeban we lumayan. Sing manjur teh, Bah. Pokona mah. Amun kira-kira kena kayak kurang dipelakan di takal koskin ngabaris na loba. Kurang dibawakeun Bah kakak hayam, Bah. Bah, Dibawakeun ceker-cekerna hayam. ayam ceker, Abah. Tuh, sia mah malah songong hayam ceker. Aku kudu husu. Tanggung saja mah. Kenapa tuh udah? Wah, keraglum tuh udah. Ngapain gawean sih ya? Karena cit. Wah, sos wae. Husu. Siap usuh. Dibeli orang nomornya. Husu. Ada bikin menang. Husu. Puntennya banyak, punten. Mana tuh? Usuh gaci dagit. Trikeun menang nomor ieu. Penta. Keunggak kedeng kuing penta gerak beres ya wiridna. Udah detik deui. Ayo gerak, penta. Bang, panggil kung. Bah, Bah, punten, Bah. Hampura abdi minta 4 angka we, kali cibaneun. Ini kurang gandeng sih, kurang gandeng. Bah. Punten, Bah. Ngadanya teh sia, gitu. Percaya tuh. Ulah sieun. Ulah kabur. Suku aing ngadrek deh. Ulah kabur. Suku aing ngadrek deh. Bah, puntennya banyak. Makin kenceng. Buru-buru. Nomor makin kenceng. Arek minta nomor 4 angka, Bah. Jeung ayeuna peuting. Punten, Bah. Nah, sia. Buru-buru geus udah loba ting ngomong. Soalnya Arek
Minta nomor 4 angka bah. Abah arek minta naon ke dibawakeun ayeuna. Emang aing kalkulator. Saya minta nomor ke aing. Bah, ulah ngalawak lah, ulah serius, bah. Minta nomor petangka we, bah. Syaratna naon we, bah. Kurang dibawakeun ka dieu. Baru gak duit emang sia. Justru eta bah ajakeun meuli kopi mah aya. Teh kan lamun tembus na urang boga duit, karak urang ditransfer ka Mbah. Juga daglog sia. Aing emang boga M-Banking. Kan aing mah dunia jadul. Baraloon. Malah curhat sih sia, Dok. Punten bah. Please teh bah, jeung ayeuna peuting doang bah. Minta nomor 4 angka we, tong loba-loba teuing. Bah. Yang naon emang sia nomor teh? Tuh ditanya jang naon. Pintu boga duit bah, ieu bah, aduh. Jeung masang togel, bah. Pasang togel bah. Setan sia mah. Masang togel. Aing nitip kalian. Bara angka, bah, kali bara duit. Duitnya duit sia. Bah, makana buru atuh, bah. Syaratna naon wae, kayak kurang dibawakeun ka dieu. Gampang syarat mah. Asal sia daek mere aing kopi jeung udud. Jeung udud. Tanya udud naon? Udah naon, bah. Udud naon bah, ya bah mun hayang nyaho. Udud panglangka-langkana. Naon tah? Oh. Bako. Udud kageleng motor. Emang aing aki-aki bere bako. Sia deui. Naon di wae atuh? Rokok kageleng motor. Naon di wae, coy? Kopina kopi naon, bah? Kopi hidung atuh. Tuh, omnya kopi mah anu bawa rasa apa, bah? Ulah diheurian lah. Tah. Minta kopi hidung jeung rokok langka cenah. Tanyakeun rokok langka teh naon? Rokok naon gitu? Tanya Bah, Tanya enak, Bung. punten ya bah. Rokokna rokok langka teh rokok naon bah? Rokok Samsu, Sampurna Mil, apa rokok Jinggo ya bah ya? Baratuk aing rokok kos kitu mah. Rokokna aing mah rokok anu di dieu. Wah, ayam aman wah ieu nya. Daya randa. Oh itu parawan kene tuh. Waduh. Manya, aman itu malah. Aman ya. Kalau aing ge aman ieu mah. Pokona anu eueuh iklanan gitu. Eta sia pinter budak. Momun kang neangan heula yuk. Belum kalaras apanya. Di Sugan daglog sia. urang neangan rokok langka eta. Eta tanyakeun kopi lamun kumaha diganti itu. Bah, amun kopina eueuh rek diganti naon bah? Krok punduk sia. Jangan punduk anu hideung, kerok pundukna. Dirinya konyol. Beresan leg deh teu bah diseduh. Atuh aing jadi jeger meureun. Tunggu situ isi udah nengrokna yuk. Buru ditu. Deung banyak tong ka mana-mana banyak. Buru. Kurang nengan heula nomorna. Gila teh. Bang, gedeng, Bang. Mana Bang? Daguan ku aing di dieu lah. Santai. Duh, goblok, rek sandag aing. Lele tindak. Kuat. Aduh. Sangat. Mesinting. Assalamualaikum. Bung, assalamualaikum. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Bah can hareng, Bang. Geus tadi sakedeung. Bah, punten bah. Iya kopina bah pesanan mbah bah. Orang ditenan dihandapnya banyak. Hehehe. Ya, Bah, ududna dihandap jeung kopi. Udupna panglangka-langkana teh bah. Hese neangan ieu urang mesen langsung di Amerika Serikat pokona mah. Ih, sia maniku hebat. Ya, Bah, buku jeung pulpena kurang diteudeun deket kopi kayak Mbah tulis nomornya 4 angka ulah leuwih ulah kurang. Anu mantep, anu jitu, anu tepat. Anu paling mang banjurna pokona mbah. Semua minta sakalian. Naon?
jodoh. Yang geus boga wewe. Can, Udah aing jomblo. Itu dong amat. Sarua ge jomblo. lah segala awewe bah, awewe mah teh nuturkeun namun boga rezeki mah. Bah, pokoknya mah pulus heula nama bah. Oh, gitu. Heeh. Tapi sarua si aing ge jomblo. Ih, Patus wae ka jadi buta rambutan. heeh, kesoranganan wae. Gandeng. Moal bah. Langsung geus lah. Punten bah. Ieu pulpen jeung bukuna ke pang tuliskeun nyambahnya, pang manjurna we pokona mah ieu. Kadang. Naon di wae bah. Aing tuh bisa nulis. Mungkin nomornya kumaha? Di telepon. Kan jurig dia nyekel HP ieu. Gaul aing mah boga WA. Iya. WA anjing pocong meureun ah. Tinggalkeun we ah rukin mah. Kita beli apa dah? Jurignya jurig dagluk ieu mah. Bisa mere nomor. Ayo angkat ku. Yuk, kayak ulang tadi ya. Bah, Besok. Tipu sia ku aing tipu. Haha, menang kopi aing. Waduh. Pokoknya mana? Oh, ada. Rokok. Kopi. Sedap pokoknya mah. Nikmat. Manang nomor 4 angka. Bisa beunah. Kum. Si, sudah saya. Naon? Asa ini tinggalin ya. Naon ketinggalan? Samping aing. Iya, Di mana nih? Yuk, antar aing nyokot di tanggal kiamat tadi. Heeh. Ayo, Ayo ke yuk. Punah. Ayo buru. Lihat aing sorangan mah. Ayo, eta. Hah? Saha? Iya, jurig. Siruk jurig ieu tadi ngahureun aing, iku sa dihureun urang. Iya, si ojek gelo ngahureun urang. Segala masang togel ngopi kos aing. Itu amat.